Terus naon aing? Kang, Naon? si ngarti atuh Kang. Ngarti naon dewe? Eta tukang kenang sinden. Sakitu karilis bere duit atuh ku Akang sawer. Oh, jadi hayang disawer. Nya. Jadi dewek teu ngarti. Jadi maneh kieu teh gara-gara hayang disawer. Nya. Dewek teu ngarti. Sabenerna anu teu ngarti teh lain dewek. Aha, Si lain. itu. Nah kunaon gitu? Ayeuna tukang kenang sinden hayang disawer ku aing aya aing duit di meuneu. Oh, bang teh duit di mana unggal pentingna beuh. Unggal penting loba nu nyawer sok dileleungit eta. Ya, sanajan aing unggal penting nabe, sanajan aing unggal penting aya nu nyawer, da duit mah lain ku aing. Nah kusaha atuh? Iya si Dadan. Denge ku si Dadan. Sia mangeunah turun mobil, ungah mobil sumping kanu kaguan maksad, balik di bahanan datang dibere ai-ai digencet kana kotak. Padahal sia Dadan hirup dengan saukur ngagulak-gilek aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si Dadan. Denge ku si dia. Ngomong nyarekan ngomong nyium. Heuh aing mah hirup lamun urang Dadan leuh. Sami Kang cete. Bener kan hampura we itu kan. Pamenta lagu saha teh? Pak, Hah? Apa? Bapak mana? Bapak Akang, Bapak Semar. Ayah Semar. Semar. Ya. Kenapa ke digugu atuh? Nya pantes digugih dah kolot atuh. Saha kolot? Bapak. Coba itu. Kolot anu aya dina beuheum muning mun kolot tok. siapa gua? Moga jeung kolot-kolot lamun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen. Manusia percobaan. Produk gagal. Satria baja hitam. Leungit bajana tinggal hitamna. Coba. Itulah Semar Banar Nangka. Doraka ka kolot. Ya, Semar Doraka kai. Batak aing mah hayang buru-buru kiamat, alam dunya teu cilgur kiamat atoh. Nah aku naon? Hayang ningali engkak-engkakanana Semar di neraka Doraka ti aing. Kang, Naon? eueuh hiji kajadian kolot doraka ti anak eueuh. Aya. Lamun anak doraka ti kolot loba. Heeh, dewe ge teu nyalakeun ngan aya kolot Doraka ti anak. Aya. Aya. Dia eueuh teh. Ye, aya teh. Cik lamun aya buktikeun. Bener. Tuh, kemari di Cidaun di Kapolsek. Naon? Aya awewe dibawa ke Kapolsek. Meureun maling geulang meureun. Lain maling geulang. Miceun orok. Anu kitu lain Doraka ti anak. Woyo. Eta aya, woyo. Meureun matak dibijeri anak jadah teh teh. Naon? Matak dibijeri anak jadah teh teh. Anak jadah. Kemunak karep ngomong mah jeung anak jadah dengekeun cek keterangan ulu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih, orok mah suci, budak mah bersih, lain anak jadah tapi indung bapakna Haji Dadan Sunandar Sunarianya, Haji Dadan. Kang, naon? ari akang di kos wae ngomong teh. Abang ngarti teh naon artina anak jadah? Naon? Oh, ingat tuh. Maksudnya kumaha? Kang, anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapak ada eta anak jadah teh. Oh jadi anak jadah teh anak lahir Eueuh bapak. eueuh bapaan. Kawas nu bener eta ngomong. Make jeung anak lahir eueuh bapaan. Nah awewe rene teh kusageus kana pager. Betul. Supaya misi tah. Misi. Beda-beda teuing sia teh. Kematak lah. Nah. Semar mada. Naon anda teh da? Lamun Semar hayang senang hirupna kumaha da basuh dewe. Turun, turun. Katakan sepuhnya lera. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anak ngeos. Lewat eta Turun berkah ya. Nah, ieu aliran sesat di si goblok. Malik-malikeun akidah. Fatal kasalahanana. kelewatan eta wa. Naon Semar, beut bodas, awak hidung. Penguin lain. Tuh bayangkeun ku si lain. Nu matak dina Sikat ya teh wa. Cedet tadet lah. 1.800, jual 1.000. Gitu kan. Eh,
Balangkeun senal lawan 20 terus lami di dia di tadi ya 27 menit tadi jam. nah itu teraskeun anu neme teh cuy Jadi live juga. teraskeun oh saya Jadi iPad Sony. Jadi Boster. ngumatak bapak-bapak ibu-ibu pang-pangna adik-adik barudak murah Saya bisa pengatur sama urang wajib pisan ngahormat kalau jadi kolot sabab inung tunggu rahayu bapak tangka darajat ya banyak tuh coba panggil oh mau ka inung mah sabab naon inung ngakandung 8 bulan melenung tapi inung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu aku sanajan anak rungsing inung ieu teh ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu ya Pangeran mereka hampura kaita jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura inung jeung bapak komo kanu jadi bapak mah gabrug ga bapak teh nyung bapak nu ngayuga bapak nu ngagedekeun abdi syariatna bari cekel tuurna cingtari tarik-tarik deui Kang sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyedewe pejabat puas si enak ya ngadon teu nyeceul sia pelaku enak sia kalau jiwa Anu beda deui. tong diturutan jelema mode ke bahaya dan diturutan antara dewara lain tara diwarah bangkar warah jelema kemode ke mah ai tenang Insya Allah berjalan ayah itu tadi ge aya Kang ya kita ndak Semar mau punung amal kudu kumaha Kang pan ngaranna Semar Hari Semar teh hartina sem pengangken-ngangken mar menyemaraken datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam gitu Kang jadi Semar mah moal punung lamun Semar punung ganti ngaranna ulah Semar Udin ya gitu ieu teh panwayang teh simbol gambaran yang gambaran gogoda nu paling deket teh ti anak jeung pamajikan gogoda nu paling deket teh mata kade jadi salaki teh kudu bener-bener nganapkahan anak pamajikan teh kade jeung api ulah barang-barang menang basilatnya supaya mulus rahayu gemak nonton gemlenglan salamet kaituna kudu apik da agama menentah apik sararea ge da pasti dewek dihampura ku bapak mah wah moal naon manusia parantes teuing di ujung ya manusia Kang naon ada bisi juri naon bisi juri ya zaman ayeuna sia percaya keneh ka juri tahayul aja juri di sini pokoknya yang percaya kanu karena itu patut nu maot mamaot teh hirup deui teu aing mah teu percaya teu juri teh tahayul dikasieun juri dikasieun di mana siap nyaho di mana sia teh make jeung dikasieun kamari urang lalajon di sini eta mah film babal teh aing mah teu percaya sabab naon eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig pernah sia dina berita kadenge telah meninggal bapak anu karena telah dicekek juri eueuh lamun kubus loba mata tak isieun kana kubus daripada ku juri teu sieun tahayul manusia sieun manusia
tiris. Manusia. Tek naon? Urang gaplek. Manusia. Bro, tahu lah tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Singlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tong eret. Nu di darat tuna jaya nulingi di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem. Balalager juri di dieu. Awas juri di Bandung balalager. Aku mah Sumber kuota. Panasa sia. Manusia. Dari di Jakarta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh yo. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka handap. Maung ka wetan aing ka kidul. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Salamet we. Kali ku aing setan. Manusia. Ieu meureun jampe nu teu mati lain. Jurig na budeg. Oh, mapek meureunna. Lah, naon dari situ? Kahayang anjeun. Pamenta anjeun. Sagala dilaksanakan. Oh, anjeun. Geningku tegas sekali. Ini naon siang goblok. Naon lain naon di tengku merowokan mae. Aya sora pikakeungeun sia. Sora naon? Pokona pikatung ya lo pikakeun. Aslina tumi alo. Belah mana begitu? Hah? Begitu? Belah itu? Oh. Sora naon teuing kangge keung. Urin kapung teh keung. Aslina tumi alo. Belah mana bijina dihareup belah itu? Sia aja heula. Apa meureun sora naon heuh jepek? Belah mana biji astagfirullah. Encep na jepek heula. diam dulu. Ira biji Allahu Akbar. Koplok sejeung nyeduhan kadi teh nanti garing. Lain urusan garing goblok geuleuh.